ibadah haji jeung umroh itu disebutna syariatun qadimah. Jadi syariat anu dibangun ku Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam hatalan sampai sekarang. Cuman praktek anu khusus para bapak para ibu ya, praktek anu khusus ibadah haji jeung umroh itu diawali ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu memperbaharui karena praktek ibadah haji jeung umroh anu dijalankan ku Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Bahkan kapungkur mah ya di zaman salib, di zaman kapungkur itu para bapak para ibu aya di mana jalma ngalakukeun dosa ka Allah Subhanahu wa taala maka la tuqbalu taubatuhu, maka tobatna teu ditarima ku Allah Subhanahu wa taala melainkan kudu di depan Ka'bah. Itu umat zaman kapungkur. Tapi karinganan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngalakukeun maksiat di mana wae, hatta di tempat maksiat tobat ka Allah diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah haji itu hukumnya diijmakeun ku para ulama, yakni ajma'al ulama ala annahu ala annal hajja fardhu ainin ala jami'il muslimin fil umri marratan wahidah. Jadi sepakat para ulama bahwa ibadah haji itu fardu ain ka setiap jalma muslim anu mampu saumur sakali. Sepakat para ulama. Beda jeung umroh para bapak para ibu ya nya. Lamun umroh mah diikhtilafkeun ku para ulama mengenai tentang wajib jeung sunnahna. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, hukum umroh itu wajib kal haji seperti haji saumur sakali. Ngan cek Imam Maliki, Imam Maliki bin Anas, jeung pendapat Imam Abu Hanifah bahwa umroh itu sunnah. Naon cenah? Sunnah. Anu mau penting ya, nya ulah kudu apal. Hukum haji, hukum naon? Fardu ain wajib kajalma anu mampu, kajalma anu kawasa. Anak pun hari hukum umroh mah cek Abu Hanifah jeung Imam Maliki bin Anas hukumnya sunnah. Ngan lamun cara cek Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal hukumna fardu ain. Ibadah haji jeung umroh para bapak para ibu ya ibadahnya tujuan tina ibadah tersebut adalah pikeun nangtungkeun keimanan urang terhadap Allah Subhanahu wa taala, pikeun nangtungkeun zikir ka Allah Subhanahu wa taala, rek saina, rek tawafna, rek naon wukuf di Arafah, apapun itu sakabe masyair haji, ibadah-ibadah haji, manasik-manasik haji itu hanya innama uqimat lidzikrillah, hanya didirikan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kade dina bab haji itu naon tujuanna? Zikir ka Gusti Allah. Itu ruh anu paling pertama para bapak para ibu. Pokoknya ibadah itu adalah zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bagi jalma anu teu bisa ngalaksanakeun ibadah haji secara fisik, maka ruhani nu jadi haji, ruhna nu jadi haji, intina haji itu bisa didapatkan kurang gimana? Meskipun kurang secara fisik teu berangkat haji, masalah teu berangkat ke Mekah, teu berangkat ke Madinah, tapi makna sir rahasia atau makna haji, makna nu terkandung dina haji atau ruh anu terkandung dina haji itu bisa didapatkan kurang di mana? Di ilmu urang.
ngan banyak terjadi haji unggul gitu ya, terjadi bu haji ngan, tapi makna haji itu bisa didapatkan kurang di umur para bapak para ibu. Nah maka aya amalia nu dianjurkan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan amalia tersebut hamba Allah bisa mendapatkan pahala haji jeung umroh. Di antaranya ya para bapak para ibu, Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu rawal hadis, aja ngariwayatkeun sebuah hadis. Ia disebutkan di kitab Al-Bir Wasilah karangan Al-Imam Abdurrahman Ibnu Jauzi. Di hadis tersebut para bapak para ibu ya, lamunan ziarah ka indung ya, ziarah ka indung bahkan ningali kedua panurang ka indung nadrata mahabbah dengan pandangan cinta, terus nyium antara kenu nyium tarang menjadi indung antara dua socara indung dicium ku urang dengan ciuman anu cinta ka indung itu, maka seakan-akan mendapatkan ibadah haji anu sampurna. Kosong tara urang ka indung tara arek ayeuna mah, tapi sabari Nabi kade ulah ye mandang urang ka indung ningali ka indung dengan pandangan mahabbah itu bisa ngabuakeun ibadah anu sampurna. Kade lain pandangan sentimen, pandangan benci, pandangan kesian pandangan urang ka indung dengan pandangan mahabbah, kesian pandangan urang ka salaki dengan pandangan cinta, kesian pandangan urang ka pamajikan dengan pandangan cinta. Setiap tatapan kullu nadro, setiap tatapan, rek tatapan ka indung bapa, rek tatapan ka pamajikan, rek tatapan ka salaki, rek tatapan ka anak para bapak para ibu dibarengan ku cinta. Itu pandangan anu bisa hasilkan karena ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan anu bisa ngadeukeutkeun urang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumandang ka indung nyium antara dua panon indung tah eta nyium ieu. Dengan pandangan cinta, dengan pandangan mahabbah itu bisa mendapatkan ibadah haji jeung umroh. Ngajaga lisan kapulisan cek Imam Fudel bin Iyad ya para bapak para ibu jelema ngajaga lisan tina ngomongkeun batur nganyeri batur ngadu domba ka batur itu seakan-akan mendapatkan jihad jeung mendapatkan umroh anu sampurna. Ngajaga lisan atau terutama bagi para bapak-bapak ya sholat berjamaah isya, sholat berjamaah subuh itu bisa mendapatkan pahala haji jeung umroh. Terutama di poe Jumat, sholat Jumat berjamaah pastinya, sholat asar berjamaah itu bisa mendapatkan ibadah haji jeung umroh para bapak para ibu. Eta makna-makna ibadah-ibadah anu bermakna bisa mengandung makna ibadah haji jeung umroh. Yani jelema nu ngalaksanakeun kana nilai ibadah tersebut bisa mendapatkan nilai ibadah haji jeung umroh. Makanya para bapak para ibu secara fisik kurang teu bisa ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh, maka jalankeun ibadah-ibadah anu mana bisa gesian rohani urang, bisa gesian catatan amal buku urang dengan merupakan ibadah haji jeung umroh. Bahkan cek sebagian ulama lalu cara jelema teu mampu ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh dengan niat anu sodiko, dengan niat anu serius, dengan paniatan anu bener dina hati, itu bisa mendapatkan ibadah haji jeung umroh. Diriwayatkeun para bapak para ibu itu diriwayatkeun ke di poe kiamat ketika jelema mendapatkan buku amal di Allah Subhanahu wa taala, terus dibuka dicek eta buku amal aya ibadah haji, aya ganjaran ibadah umroh, aya ganjaran jihad itu ieu dan sebagainya. Sampai saya eta jelema ka malaikat pun dan malaikat ieu mah sanes buku kaula. Da kaula mah teu pernah haji, teu pernah umroh, teu pernah wakaf, teu pernah jihad. Nah, cek eta ulama cek eta malaikat justru ieu teh amal ibadah anjeun. Naon sababna? Allah uningat sidqon niat. Alimallahu sidqon niatik. Allah uningat karena sidquna niat anjeun, seriusna niat anjeun.
tatkala anjeun teu mampu ibadah haji, anjeun teu mampu perang, anjeun teu mampu umroh, dina hati anjeun niatna kieu, Gusti lamun abdi mampu rek ibadah haji, Gusti lamun abdi mampu rek umroh, Gusti lamun abdi mampu rek milu perang fisabilillah. Nah maka para bapak para ibu, dengan niat anu sempurna, dengan niat anu serius ke Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang tersebut bisa mendapatkan pahala anu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Urang can boga duit yang ongkosna nya can mampu sok sing serius niat dina hate, insyaallah urang bakal moal kurang ti batur mendapatkan ibadah haji jeung umroh. Bahkan para bapak para ibu, dunia kita bisa disebutkan bahwa kadang aya jelema sakabeh amal ibadah jelema nu haji itu diterima ku Allah Subhanahu wa taala kusabab jelema nu teu haji. Al Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu itu aya salah seorang ulama zaman kapungkurnya, zaman salah anjeunna itu rek berangkat haji kalau bapak ibu ya. Berangkat haji di perjalanan pagi di aya gubuk. Akhirnya masuk ke gubuk tersebut, ternyata dia tak gubuk aya seorang nini-nini anu geus kolot teu damang leuweung ngurus. Akhirnya eta jelema nu tadina ti imah rek rencana ngalaksanakeun ibadah haji, akhirnya manehanana ngurus nu geuning. Ngurus nini anu geuning. Da udah ngurus diurus ku manehanana nepi ka maotna. Kusabab sibuk ngurus nini akhirnya mainan teu kasempatan teu kaburu melaksanakeun ibadah haji. Maka salah seorang di antara jelema anu soleh itu menang hatib di Allah Subhanahu wa taala, hatib teh ilham kana hate di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Calon kieu, hei anjeun apal teu naon sababna kaula make narima kana jalma ka jalma-jalma anu keur wukuf di Arfah we ayeuna. Nah, cek padu solid Gusti keterang abdi naon? Cek Allah Subhanahu wa taala ieu kaula narima kana sakabeh amal ibadah haji. Jalma nu wukuf di Arfah ayeuna kunaon? Ku barokahna jalma nu teu jadi mangkat haji. Saha? Ngurus nini-nini nepi ka teu kaburu ibadah haji ka Allah Subhanahu wa taala. Makanya para bapak para ibu kadang seperti itu. Jadi fadl Allah itu kade, ya. Fadl Allah itu tidak boleh dibatasi ke orang. Kadang-kadang para bapak para ibu ya, jelema cicing di imah, jejeritan hatena ka Allah hayang haji, tapi teu meunang kesempatan ibadah haji, itu kadang-kadang meunang fadl leuwih loba tibatan jelema nu mangkat haji. Ulangi, jelema nu teu mangkat ibadah haji, hatena jejeritan ka Allah Subhanahu wa taala, kacida kamita hayang ibadah haji ngan teu mampu, ngan teu bisa. Itu kadang-kadang menang fadl ti Allah, menang anugerah ti Allah, lebih istimewa tibatan jalma anu ngalaksanakeun ibadah haji. Bejana aya kemungkinan ayeuna haji akbar mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya. Berangkat haji poeana mendapatkan haji anu akbar. Ngan ingeun, datanglah ibadah haji, datanglah urang ka Mekah itu jeung akbar lain masalah poeana sabenerna. Naon? Anu paling akbar itu ibadah haji. Ketika datang orang ke Mekah itu para bapak dengan hati anu bener-bener hina ke Allah Subhanahu wa taala. Kade jarasan ya. Urang ulah ngarasa ieu teh menang ongkos urang. Menang kukumpul urang. Menang pangabisa urang. Menang kamampuh urang. Menang kekuatan urang. Kade urang datang ke Mekah semata-mata panggilan ti Allah Subhanahu wa taala. Kabeh ongkosna nu ngayakeun Gusti Allah, nu ngamampukeun urang Gusti Allah. Makana urang datang ka Mekah leungitkeun dina hate urang. Kabeh leungitkeun ieu teh meunang urang leungitkeun. Hadirkeun ku urang bahwa urang moal bisa ka Mekah lamun lain ku Allah Subhanahu wa taala. Ingat urang datang sebagai tamu pribumina Gusti Allah. Allah itu Al-Mu'ti, tukang barang derek. Allah itu Al-Musid, tukang nyen kalusan. Allah itu Ar-Rahim, anu gede kanya ahna. Allah itu Al-Karim, anu berehan. Hakun lil mazur an yukri mazairoh, cek Nabi. Hak bagi Allah nu diziarahan. Allah ngamuliakeun ka jalma nu ziarah Ka'bah.
Beda para bapak para ibunya, ayat tamu panggilan, ayat tamu datang sorangan. Komo tamu ngadadak pan dicari kadang-kadang ibu mina terbaliknya datang ngadadak iya. Tapi tinggal tamu panggilan. Ingat, luka Mekah kabeh dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Allah nu hayangna. Awas, Allah nu hayangna. Maka pasti ku Allah Subhanahu wa taala rek jelema nu mangkat haji, rek jelema nu mangkat umroh, asal diajar sopan santun ka Allah Subhanahu wa taala, itu pasti bakal dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka para bapak para ibu ya nu rek mangkat tahun ayeuna ka Mekah, seueur di dieu nya. Nu hadir dia sedang berangkat ke Mekah, nu rek berangkat ke Mekah tahun ayeuna para bapak para ibu, awas. Hadirkan dina hati, jadi urang teh banget butuh karena pemberian di Allah Subhanahu wa taala. Datang kali itu pun mengemis urang ka Allah Subhanahu wa taala. Pangaboga leungitkeun dina hati urang. Urang boga mobil, urang lega sawah, urang boga imah nu alus, urang boga harta pakaian nu loba, leungitkeun dina hati urang. Tapi datang urang kali itu datang ka Allah Subhanahu wa taala, hadirkeun urang sebagai jelema anu banget butuh karena pemberian di Allah Subhanahu wa taala. Urang sebagai jelema anu butuh karena ampunan di Allah Subhanahu wa taala. Urang sebagai jelema anu benar-benar butuh karena anugerah di Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Intina haji didinya para bapak-bapak. Ya. Ingat karena cerita Sayyidatuna Hajjah alaiha salam. Sumber cai jamna asal muasal. Sumberna cai jam jam naon para bapak para ibu. Allah nyimpen barokah di Mekah naon. Ya teh barokah naon? Barokah jalma anu hatena bener-bener yakin mantep ka Allah. Barokah jalma anu hatena bener-bener percaya kana janji Allah. Karena Nabi Ibrahim diparentah hijrah ku Allah Subhanahu wa taala anak keluarga saha? Siti Hajar jeung Nabi Ismail di mana pisah. Yung anjeun berangkat. Pokoknya mangke. Nadi kan diarahkan ku Allah, dititah ku Allah, cicing di atas tempat, cicing didinya. Itu para bapak para ibu kan Nabi Ibrahim setiap kali melewati tanah anu subur, lobatan kangkalan. Cek Nabi Ibrahim, Jibril di dieu teh hijrah teh lain teruskeun. Setiap kali ngaliwatan tempat anu subur makmur loh jinawi, cek Jibril, cek Ibrahim, Jibril di dieu teh hijrah teh lain teruskeun. Ketika sampai ke tanah berbatu, lama afihi walakala teu aya jukut, teu aya cai, tandus garing. Itu cek bae Jibril, hei Ibrahim, kifuna cicing di dieu. Can asa-asa para bapak para ibu can. Allah Subhanahu wa taala marentahkeun anjeun kudu cicing di dieu tempat. Sok bayangkeun. Tempat teu cai, tandus garing, berbatu, jujukutan gaya, benar-benar kering kata tempat. Itu Nabi Ibrahim kabojona kieu, neng Allah Subhanahu wa taala nitah cicing urang di tempat. Cek Siti Hajar kumaha Kang, bener Allah memerintahkeun akang cicing di tempat. Muhun. Maka Cek Siti Hajar kumaha? Kang, lamun Allah Subhanahu wa taala nu marentahkeun akang cicing di ieu tempat, maka kaulah teu peduli. Asal Allah nu nitahna. Tak kitu bi. Istri hebat itu. Tuh kieu amun di dieu Kang hek sieun, hek tanus, hek kering, hek gawe jujukutan, hek gawe cai mungkang-mung teh kitu. Ketika Allah memerintahkan akan, idakan Allahul ladzi amara. Di mana Allah memerintahkan ka akan, anjeun kudu cicing di tempat, maka kaulah teu peduli, pala ubari kaulah teu peduli. Rek tempat anu subur, rek tempat anu tandus, rek tempat anu garing, rek aya tatangkalan, eueuh tatangkalan, aya kadaharan, eueuh kadaharan teu peduli pokona mah. Asal Allah